di dunia aja Indonesia gara kealaman romantika tinggi wayah naja lamun mulus maneh di dunia pasti di akhirat lagi bakal bagja wayah na lain oge disebut alam pana alam ruksak dai dunia mah ku pangeran oge bakal diansurkeun kiamat teh ngan maneh ulah rek ngaruksak akhlak maneh keun weh diruksak ku batur mah asal maneh tigin yakin hartina istiqomah ajeg jejeg anceg tumut kalinuan teu gedag kanginan cicing dina hiji kapribadian cicing dina hiji pamadegan